Allah uningaeun ngan ulah salah ya nu kudu dianggo yakin naon nu dibikeun ku Allah ka urang. Allah uningaeun ukuran kabutuh urang lain kahayang urang. Matak ulah sok ngukur wae dina kahayang. Bahasa jamaah sabtuan hirup tong cicing dina kahayang lempangan mah kanyataan. Eta teh surahan tina sifat ilmu na Allah ngan ku bahasa pun adi mah bahasa santri gitu hade perlente jeung kailmuanana. Ku bahasa ahli sabtuan mah da kitabna udud jeung kopi gitu kieu we rokok akang di Samsu kopi nangeunah teu kudu ninyuh sorangan geus pang ninyuhkeun ku santri tinggal nguyup kalah der rokok teh dianclomkeun ku akang kana kopi. Kira-kira rek diuyup moal da jadi teungeunah pan kopi lagi gitu. Kenyataan anu keur dinikmati ku urang teh eta teh Allah uningaeun dumasar kana kabutuh urang geus takeranana ulah cangeum. Ngan cilakana jelema sok loba nu tatagenan kana kamampuh diri, kana kamampuh banda, kana kamampuh kapangkatan, kana kamampuh pedah boga dulur, pedah boga baraya, kahade eta mah darma wasilah. Da hakikat mah sadaya aya dina panguninga Allah. Maka lamun coplok sifat ilmu di Allah eueuh hiji we tinu 20 teh eueuh hiji eueuh sifat ilmu atuh di Allah teh bari pi mustahil rek aya kanyaho ti mana moal aya jelema hayang usaha meureun rek ngitung lagi kumaha da moal nyahoan ilmu hitungan eta metak utamana ya utamana nu paling sering bersinggungan jeung hal nyanyahoanan kana panguninga Allah teh nu paling sering bersinggungan mah adalah tukang usaha. So, da tukang usaha mah entrepna panon jeung hate jeung pangdenge leungeun jeung suku dekeutna kana dunya. Awas model Pak Imun awas ieu tukang usaha teu kudu asa kasinggungnya justru ku abdi rek dibantuan cara ngalalempengna. Da tukang usaha mah rata-rata memeh make kalkulator kulak canggeum ti Allah sok mamake kalkulator nu ieu urang. Allah engke sasesana mun geus jegur we teu akur jeung ladang kanyaho urang. Aduh heueuh nya euy duh hapunten ya Allah ai kamari Allah kamanakeun ta eta boga modal mimitian ku kieu bismillah ya Allah tarekah abdi nambihan modal nambihan omset da kabutuh abdi anjeun uninga sakitu seueurna kakarepan abdi hayang nyieun hade ku banda abdi ku ladang usaha abdi oge sakitu seueurna anjeun oge uninga bismillahan ka Allah heula penta lain ieu mah ujug butrut dihitung HPP sekian
gaji sekian, bonus karyawan sekian, pajak sekian, dihitung rinci. Jebret, imun sakit piuntunganana sakitu persen, podo zero. Allah heulakeun lamun dina teu akurna jeung kahayang ge moal aral. Bakal jol biwir teh can nepi kana hate ge geus kieu. Kieu alusna euy ceuk Allah mun teu akur jeung kahayang.